tos baloba duitna. Praku ini banget jika setan ke kudu direret aing mah. Ngaledek mana mah keamannya buat setan. Dudung tidak memandang wajah. Wah. Udah anger seteh. Atuh ieu mah model kamak itu banget model kieu aya. Iya, Dudung tuh memilih emak bukan karena wajah tapi karena kesetiaan. Wah, kesetiaan. Atuh hari mama pasti belum tentu Dudung madaikeun ka emak. Emangna Dudung mungun. Mungun pan. Ayo loba duit mah neangan non glowingnya gampang. Iya mana geus peot gitu. Epot cek Dudung. Ya. Mak, biarlah wajah mak udah peot. Ada gitu? Yang penting masih nyedot. Wah, siapa? Kos pompa air weh nyedot eh. Jika jet pump. Monggo sih sekolah sok non disebut tata gitu teh. Ya, Mengharapkan panon, sesuatu kemana yang panon. Iya teh soplen. Tolol. soplen udah gitu semua. Soplen. Oh nya nu lagi nulis. Pulpen. Atuh ari Jauh-jauh. pulpen mah atuh eta nu lagi ieu. Nah. Eta. Geus asupeun ka dia. Pakai senal mah dijinjing gitu, turunkeun. Kemana? Oh, turunkeun ke handap atuh, pakai kumaha. Astagfirullahaladzim. Lain di kana gawirkeun. Paceda, ma turunkeun cenah. Maksud si itu mah ka dieu turun. Turunkeun ka dia ka handap lain dialungkeun ka handap ka ditu. Apa di itu hanapna tolol Kasep tolol. Siapa? Coba nih dia punten dia. Geus Allah merdeka Akbar, tolol aing. kene dipiara. Oh. Atuh lah salah harti maksud mah dikadiekeun turunkeun teh gitu. Naon deui eta? Dikeun. Ya, maksudna kieu mah. Sukeun. Mak, dikeun. Ma make senal teh. Sampai ditunang ngajaga, bilih sampean ma nincak beling, nincak paku, nincak tikotok. Oh, matakan eta pake senal. Nya bisi suku mate dolewak nincak waduk. Duka teuing eta waduk kesaha. Haneut kene pisan santri mamawa dudung. Dol. Dolewak nincak waduk. Duka teuing waduk kesaha. Haneut kene pisan santri mamawa dudung. Dol. Dolewak deui nincak waduk. Duk. Duka teuing waduk saha. Ha. Hakan me ku sia. Hanya kalaing nanya gitu aing. Atuh ayo Ditang. Sak turunkan sila turunkan. Ka dia tah di handap teh lain babetkeun ka handap ka ditu. Jauh-jauh maneh mah. Tah gitu. Tah, jadinya dibalik atuh. Dibalik senalna. Balikeun. Heuh atuh nya heueuh. Eta mah ditangkupkeun juga teh. Apaan dibalikeun Iya hepot dari makena kumaha eueuh cacapitan. Can beres. Setek makena kolong panggung. Ieu Bulat mah. dinganan Tah gitu. balikeun sarepot anu kenca. Tah kitu na teh nyaho. Mana teh kenca teh? Kenca kakatuhukeun. Mana kencana? Anu Kenca ieu eta. berarti. Eta. Ieu nya. Heeh. Ieu mah lain kenca kiri. Geus sarua teh oh. Kenca atuh lain kiri, ai kiri mah nyetop. Angkot. Sebenarnya. Nu kenca kakatuhu. Ya. Nu katuhu ka kenca. Atuh kene. Apan pabu ieu teh pahili balikeun. Akeun bae. Yang penting mah cara makena cing bener. Ayeuna kemae kieu oge. Sok ayeuna ieu katuhu. Sampean mah nu katuhu mana? Nu katuhu sampean mah. Ieu. Nah iya. Oh berarti ka ditu malikna atuh teh. Iya atuh malik. Ka ditu atuh. Tah kitu sok pake. Tah nu kenca. Sok asupkeun. Naonna? Eta sukuna ka dia kana senal ka dia anu kenca anu gitu. Sok. Reyot. Kolot reyot. Lain reyo depot mah teh. Ieu sukuna pabulit. Apaan geus dibenerkeun ku Oh, ari cicing senalna di dinya tolol. Apanya piraku? Kitu pan meureun kitu set. Atuh senal mah kapali dinyakeun lain suku mah ka ditu. Ari pas arek malik ieu di Soledad.
Oh tolong magi sarua. Enggak, geus bener aya nama. Aya mah sok kadinya. Uing mah geus nyanyi geus naon tadi jeung si Epot. Nya. Sok mah aya mah. Bagian mah nyanyi aya mah. Uing mah geus beresnya. Teu kadenge ah. Ari uing mah geus beres. Heeh. Assalamualaikum. Lah, Ari ka mana? Balik. Apaan beres uing mah? maksudna uing mah geus nyanyi geus naon jeung di dieu teh. Tinggal si Manu nyanyi. Aya nama sok. Ya. Jadi emang lamun kana panggung kudu nyanyi. Atuh nyaho saruapan hiburan. Ieu tetap penonton teh pan aya nu budak, dewasa, aya kolot. Sek berek kumaha hiburan. Hayang eta hayang nyanyi Naon? anu eta. Anu mana? Ceuk Ibu Eva lain tadi teh nya. Anu mana ieu teh? Hah? Ibu Neng cenah eta. Anu mana ieu teh? Bos cai. Saha bos cai? Bos cai. Eta Bos cai. Dadang Dudung. Emang ngalagu naon gitu? Eta cenah mah cenah nyanyina cenah anu eta nu Anu viral. mana itu? Nu Hah? viral cenah. Lagu viral teh pan loba asa teh. Iya anu eta tiola sok diparake ku ibu-ibu geuning ari HP ditunun tong kacau manehna jara rogit. Ieu mah keur ban TikTok deh. Ningang teh hayu kikituan samruk daya kene HP na tak kacau pada dicolong. Aduh mana laguna coba anu mana coba wing hayang ngadenge. Anu ieu geuning Anu. anu sempat viral. Anu mana itu da loba lagu viral teh. Anu ieu ya. Coba cek wing hayang ngadenge. Saya masih ting-ting. Geuleun nepon lagi ayeuna ini. Ya, ka dieu mah. Batur mah pantes sate artis make gituanan teh da bujurna nyentik. Apa kita dudung tolol. Udah jangan ditadudung ke kagak we sate da. Sama bujur tepos jadi kieu-kieu amit-amit neponna ge. Tata ngaledek. Ayeuna we maneh mah nyebut tepos. Yeuh baheula mah bohai. Bohaena teh. Pantes batur mah gituanan oge. Pan meureun mantak tepos ge kieu-kieu ge teh sesama nih meureun. Ngajis teuing teh hayang teusing. Oh najis tuh hayang teusing sangker ke usum hujan jedak. Masa jadi curhat? Cek saha tepos tingali. Iya. Wirid meni nyentrik. Oh yes. Banget jika berit. Aya muji kos beurit maneh. Teu kana gue eta. Naon? Bisa lagu eta gitu. Iya dong. Oh, sok ya. Wah teh, MC-an lah nyanyi cenah. Sok. Naon? MC-an lah buat atuh. Heeh, Jadi kadinya. cara artis nu tadi Atunya baju heuh, beureum. atunya heuh itu peraku penyanyi ujung conteng harup ka nya. Atuh parakunya nangtung. Radio kita tadi tah. Sok adieu. Sok. Siap. Sok adinya. Diuk heula. Nya dia kena. Keungeus mah diuk ka karak MC-an. Nya sok dia kena. Jika artis Nya. Sok padami heula. Kan dia keula mah. Tanggal.